di bawaan ka panggung cuma di bala dan mau balik ke lain bencel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Sakali deui siap? Melat jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep tilu kali maca salam nu ngajawab sora nu kompak awewe ibu-ibu lalaki mah teu nyarora. Nu ngajawab ka marolok si eta mah geuracel marolongkeun ka abdi juga nu barokok. Ieu teh nyora ieu ceuk kalak ieu. Abdi mau rek nyarekan ketang akang mesin akang rek nyora tidak masalah. Tegas jadi kebiasaan di mana-mana semarak suasana lain pula laki tapi ku awe. Nu ini kana pengajian bukti ayeuna ge lolobana awewe nu gandeng dina pengajian awewe nu sok riweuh ku pakaian riweuh daya teh pakaian teh teu akur ece blok ieu ungu seragaman teh blok itu pink teh geus leunas ting can satu ngaku lain tiung nomor 1 wae. Di mana-mana kompak pengajian mingguan anger loba nate awe sok aya di dia pengajian mingguan aya poe naon poe minggu cek mingguan mah di mana-mana ge mingguan mah poe minggu da jumahan ge tara poe Senin kompak deui ece ajengan runtag rumah tanggana kagodaku awewe pejabat dipecat alatan kaolokku nusok epes meer babari lewe nusok manyun lamun salaki teu boga duit nusok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana. Alhamdulillah astagfirullah ngate eling kana neraka alhamdulillah naudzubillah min bunga ece abdi jauh ti panganaran ka dieu hampura ka panitia bareng datang terus dipanggil abdi teu langsung naik da capek atuh. Perjalanan Pangandaran teh lain sulap ka dieu teh ece hampir 8 jam. Wios teu naroskeun oge. Datang langsung dititah naik ece. Boro-boro tua ngaleueut ge acan abdi teh. Datang ka dieu eueuh cai-cai acan coba. Tapi leungit kacape abdi ece kasusah abdi sirna da ieu nu jadi ubar geuninganan di dieu alhamdulillah di dieu orang dia orang kamal ieu bapak-bapana mani loba nu mirip artis ece nya ciri mani seueur nu mirip si Tukul. Tos biasa ibu di dieu pengajian kompak ieu tos biasa tos biasa dia mau balik diharap ke ngaji tara dibere cai geus biasa. Atuh bawang teh tong dikaitkeun kieu jadi gantung-gantung ieu udar kana mobilkeun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Hai tecangkel eta nangtung wae biasa we tong nyekelan eta si asuh tong dicekelan kamu lu pasir wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Naon ira riweuh keur nguruskeun cai keun bagian panitia di mah nguruskeun bawang da ya gagal fokus ngaji gara-gara aya mawang sok sieun balik teh dibaanan kapura Pak Ustaz Subhada margi tos jadi kebiasaan lamun abdi balik ngaji di daerah Brebes bagasi teh sok pinuh ku bawang ieu mah nu biasa cenah di dieu mah teu biasa nya biasakeun ti ayeuna qala Allah ta'ala fi kitabihil karim sugan rek mere cai kopi sakit iklan yang ngaji teh cicing naon cerai itu karena badami ke naon penyakit qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'an tong dioprek deui faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, tempat ini yakin tempat yang sangat waktu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini dipenuhi dengan beribu-ribu jemaah. Mungkin ia nu hadir jamaah jika na aya 10.000 majeng nu teu hadir. Yakin ia tempat penuh ku barokah jeung rahmati Allah. Malangkungan ia acara halal bihalal. Dunia ia ibu moal aya lamun teu aya jungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya urang sadayana, moal aya urang di alam dunia, moal aya alam dunia ieu lamun teu aya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut mari kita membacakan dulu sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari membacakan dulu salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah geuning cai datang menilila. Alhamdulillah komplit timimiti nomorah tepikeun kanu mahal aya. Entos jeung baki nabu ka dieu keur simpen. Cuman ia minuman satu pun tidak ada yang cocok.
Daya. Alhamdulillah berupa-rupa warna dan botol pun berbeda. Mau paling mahal iya Pocari Sweat 5.000, iya diambil mah 4.500, pindah ke dia 3.000, iya diletih, iya 2.500 kalau harga di Pangandaran. Gak tahu kalau di daerah Bantar Kawung di naon ieu kecamatan naon? Larangan. Alhamdulillah ada secangkir kopi hilang ngantuk abdi mengunda ieu tuluh teu kuat ece duka kumaha mata abdi teh error soca abdi teh duka memang kurang sare duka penyakit ieu error ningali pamuda ge jiga aki-aki. Nu paling parah itu ningali aki-aki juga parawan kalau sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah ngantuk sudah terasa hilang, leungit ngantuk abdi ngan ieu penyakit awak abdi duka kumaha keur leuleus teu ngareunang muriang saeutik duka kumaha ieu biasana cageurna teh ku teh pucuk ieu teh. Yuk orang maoskanlah sholawat bebarengan bacakan salam ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok nu apal barang kaluarkeun sorana assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka kaluarkeun sorana ya Nabi Allah ya Rasulullah sadayana assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah raqat aina ya syauqan wali taibata darafata isuqan fa ataitu ila habibi fa'da ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi kemperium jalmi-jalmi bingang dina ati sanubari sabab ieu jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Repe atuh tong ngarobrok rena jangan berisik baterai HP-nya mohon matikan. Paehan tah pokoknya ibu tuh ngarobrol lamun abi can ngajak ngobrol siap? Terus dah tuh waktu terus jam 11:30 kita protes deh mah dina jam abdi banyak abdi kudu ngilikan ka jam ojo dina jam abdi 11:30 kurang sajam. Tuh jadi poho deui gara-gara burung baterai HP. Beda-beda profesi, beda-beda potensi jalmi-jalmi nu hadir dina ieu wengi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh, pegawai negeri, padagang jeung patani diregreugan ku seueur nu hadir para ulama jeung para kiai. Naon ieu riweuh? Tak geuning datang. Pucuk. Sakang ka dieu kudu deui. Meuni kasep nu mere.
pimosan nuhun Kang mudah-mudahan Kang mere teh pucuk jeung proli dina sing diterima iman Islam juga sing husnul khotimah sing selamat di perjalanan geus kawin can oh yang cilu sih eta mah mudah-mudahan atunya doakeun sing nama istrina disakseni ku langit sidarang bumi dina ieu wengi urang maksad bade milari pangarti hadir para pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri utami dina ieu ngaji dioyoban ku pemain inti nu geus teu direk deui dina ngaji lalobana aki-aki jeung nini aya nini parawan rana duda nu mana nu diukna baki nyang hunyar aya nu sila nu embok nu nangkep tuur nu nyeri tuur nu roromeron nu teu boga duit nu boga hutang baki bedas eta gede nu terakhir moga-moga ibu-ibu kadieu ngaji balik ngaji isuk eta hutang teh sing lunas nu tarik amin berarti nu gede tanaga lain hutang sok sumudoan kabatur maksad bade milari pangarti dina ieu wengi ku jalan pangajian halal bihalal nu geus dipolah diwanci kimari ku panitia sadayana kadang wargi ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Pangandaran katelakna ti kecamatan Parigi sanajan ibu-ibu kadang wargi terutami kerjaman kiwari ece-ece ieu pangajian yakin diimah ninggalkeun sinetron Ikatan Cinta di RCTI osok aja sinetron eta osok aja doakan si Elsa sing gawat asup ke penjara pusut tinggal juring sinetron aja mau diangkat jempol pusing aja dah pugu jelema jahat teh cu hayo weh mitnah batur puguh nu ngabunuh si Roy teh manehanana oh we kasih Andin kono cu jadi we si Andin tersangka tapi da insyaallah aja amal akhir si Elsa bakal ke penjara komo ayeuna geus loba masalahna termasuk selingkuh jeung si Ricky urang mah geus tenang atuh aja nu dipikara sepuham teh si Andin ayeuna mah geus romantis ka rumah tanggana teh bahkan si Andin teh keur hamil si Elsa ge sarua nurutan nyiram aja teh lain teuing anak saha teuing ti sini no teuing ti si Ricky eta nyambung jeung juring sinetron mah Bu ibu tong panati kresep teh kana sinetron eta oh sok kalajo oh alhamdulillah abdi macan pernah ini apal sote salaki jeung sok nah abdi sok milu maturan datu harap ya ece lajo TV nah abet panati sok ece boga TV nah ada mubah atuh ece mubadir dibeli bari mahal ari di setel henteu di lajoan henteu ngadon dijugrukeun alurun lomari sok mending kene dicetrekeun disetel ditingali bari tapakuran lajo sinetron si Andin teh urang hirup rumah tangga hirup di alam dunia teh kudu jiga si Andin loba sabar dipitnah ge cicing we gitu hirup sabalikna tong jiga si Elsa loba bohong sarwana jeung inungna teh jeung si Tante Sarah teh gitu mun arek ece jadi mitohak kudu jiga si Tante Rosa kami nantu teh bager oh da jelema mah ece mah ajengan kiai ge eueuh nu ngaharamkeun nonton TV da kiai ge sarua barogaeun TV berarti lajo TV teu doraka lajo TV teu haram nu doraka lain TV mah nu salah lain TV mah tapi jelema nu salah ngagunakeun TV lainana ngajor-jor kanana da eueuh TV nu merek nana so besok lo batu aja geus pugu ieu masjid sanes ya Bu masjid lah da bedana
masjid jeung mushola. Nu berjamaah di masjid, nu berjamaah di mushola sarua ce Allah mere pahala 27 darah. Tapi hampura jelema ayeuna di alam dunia geus loba jelema nu sombong ka Allah. Ari ka kebon kaduga, ka sawah kaduga, nuan kebon jagung ayeuna nuan kebon bawang kaduga. Ini balik di kebon ayeuna burit, datang ka imah boro-boro mun daek ayeuna ini ka masjid, mangul pare ku sorangan kaduga, mangul jagung sakarung ku sorangan kaduga. Ari ka masjid teu kudu barang bawa, teu kudu barang mangul, ngan ini ka masjid datang ka masjid yang hareup ayeuna ka kiblat ngangkatkeun leungeun dua Allahu Akbar. Lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh jelema nu armung ini teu kadarugaeun ini bener Bu? Bener. Laras cok? Teu bener ieu nu kitu teh salah. Ieu mah lohor polos asar hampa maghrib lulus tunuh capek isya geus ngebebengkang sare subuh kaberangan dunia sangsara akhirat cilaka jelema nu kitu super bangkrut ninggalkeun salat gara-gara nguruskeun aya nu kitu cik ieu mushola ieu masjid nu sok berjamaah di dieu nu kolot nu ngora lobana jawab nu kolot nu ngora pamuda atau aki-aki emang ieu mushola markas aki-aki sok jujur salaki aja ini kamu sholat ini ka masjid berjamaah sumanget ini sumanget balik sumanget balik cocok menikahnya sumanget balik daripada salaki aja tuh balik-balik di masjid kabayang atuh salat aja 2 bulan terbalik-balik meureun salat hayang dahar ku dianturan kamu sholat salat gering ku dilongokan. Tapi ingat Bapak ayeuna urang nguruskan dunia sementara dunia KBG bakal ditinggal. Aya di dia nu maot beunghar kebona dibawa maot mamawa mobil mamawa motor kacarita kabejakeun jelema maot mawa mobil aya ge nu maot alatan katabrak maka para pemuda bapak-bapak tong sombong ku dunia lah KBG bakal ditinggalkan geus maot mah boga motor miganengkeun kenalpotna supaya nu kitu dari menang nganyuk canduna sieu kabukti nyiniran ka manehana ge nu canduna semua aja digas teh kalah nyiniran setoran di bawah mengkol di rem kiri di jelema agul ku hutang atuh aja naon hirup di alam dunia sok eta aja kongkorong nu dipake ku aja ayeuna maot rek dibawa moal awas ya cek eta kongkorong isukan teh maot aja salaki hirup kene ku salaki dipake kawin deui rek dino moal cak sok moal dino mati ayeuna jual eta kongkorong teh jual duit ieu teh aja duit na teh jieunkeun mushola teh sing alus sok jieunkeun madrasah jieunkeun pasantren jieunkeun masjid sepanjang eta aja masjid dipake berjamaah mukena ukur meli 2 dibikeun ka masjid dipake salat ku batur selama mukena dipake salat ngocor ganjaran ka mending dipake nyieun masjid eta kongkorong dijual mending ku salaki dipake kawin deui udah kenemal sih eta mah Allah kece dunia kabeh bakal ditinggalkan. Apa yang pantas kita bawa mati? Yang pantas kita bawa mati bukan intan emas dan permata, bukan harta, bukan pangkat dan jabatan. Nu bakal dibawa maut eueuh deui iwati amal urang dan nu mautna oge urang lain soleh sia eueuh. Ih, lamun aja maut mau amal soleh ke soleh maut mau amal lu saha. Aja mah kitu geuning maut kalah mau amal batur. Sing mikir atuh ceuk, emang soleh nyegel curug. Karunya diwawatir soleh teu bisa nemalan pertanyaan malaikat. Soleh ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Soleh ngahuleng. Jawab soleh, "Wa ma nabiyuka?" Teu ngajawab. Kunaon teu mawa amal? Ka mana dibawa ku RT? Nu dicana pa amal mata kieu aja kade ulah sombong jelema ka Allah. Kekuatan ayeuna jelema moal bisa ngelekeun kekuatan Allah. Kagagahan manusia moal bisa ngamampu ngelekeun kagagahan Allah.
berjamaah, kompak berjamaah, mengpenghir sing daek ka masjid, boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge anger geuning ibu akhirna masuk dibawa ka makam, ojo lain ka masjid. Bunyai 5 menit deui wae. Alhamdulillah. Iya Pak Ustad anu ngangkir abdi mung anu sok nelpon teh Neng Erma. Hatur nuhun Pak Ustad. Da sabenerna mah abdi mah teu butuh eueuh. Ku akang teu priyogi. Abdi mah butuh ge ku Pak Ustad syuhada ku panitia. Kabayang atuh eueuh lamun abdi ka dieu eueuh aya ari Pak Ustad syuhada eueuh. Atuh saha merek mayar abdi. Atuh cenah Bu Haji mah kitu teh ka dieu teh meureun hayang diburuhan, hayang dibayar. Heula eueuh meureun abdi teh teu ridho ceuk eueuh teh hampura tong ngabahas masalah ridho jeung ikhlas. Da yakin eueuh ge ka dieu eueuh ti ieu mah lamun teu ikhlas mah moal mata ting ka dieu ieu benar. Kamu abdi di Pangandaran eueuh jauh ka dieu teh bari jalan butut. Mata doakeun geura abdi teh sing kuat jadi presiden. Amin atuh. Abdi mah karunya ka urang leumbur dieu lamun abdi jadi presiden janji kabeh jalan rek dihotmi ku abdi. Nya moal kagok ka si Ujang eta nu nangtung wae kuatir. Mun abdi jadi presiden mah jangan tenang ku Bu Haji Ujang rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Wasallim mamarin abdi ikhlas bapak ka dieu ibu abdi ridho rek naon tujuan abdi ka dieu abdi mah ngajawab tujuan abdi ka dieu rek nanya heula ka eueuh angkat ti bumi ka dieu tujuan rek naon jawab rek naon eueuh rek naon ka dieu ibi rek tolabul bagus cocok alus eta tujuan teh. Ari abdi rek naon di Pangandaran ka dieu hampura panitia hapunten kabar naon atuh muntang ka tukang kana behel. Ih baheula mah eueuh atuh malaman pertama ibu kasawang ku eueuh genan da bogok asa laki cinta ka pamajikan nu ngaran Pasea teu wani boro-boro Pasea hitut ge teu wani. Da era atuh ku salaki gengsi beda jeung ayeuna pagede-gede hitut. Bener nya nya? Abdi malaman pertama teu kuat mulus hayang hitut era abdi keluar sebagai saya kita nuturkeun ari teh nuturkeun nalawang pantu abdi kalepasan mu atuh saya kita geger ya yang hitutnya itu tentu abah lu cantak muk aya nama apa kapusing teu dilampiaskeun ku Pasea ku hitut ayeuna mah nya salaki pusing ka pamajikan di dapur duut gede mah ku pamajikanna bro parojol anakna prek pagede-gede hitut ari eueuh ayeuna ka salaki bogoh keneh teu waduh jawab siapa jawab jujur bapak bogoh keneh ka pamajikan teu tuh bagus saida nyaon da eueuh mah katara atuh bogoh ka salaki peot kitu mah nya akang bener lamun akang nyebut bogoh ayeuna ka pamajikan teu atuh naon bogohna ningali pak pamajikan bageula jeung ayeuna teh beda bageula mah anyar kawin eueuh teh alus awak teh teu muruyut kieu bageula mah susu ge naneuheur ayeuna mah nampuyak digeceplokno di bawah ngarengkol kalah keplok di bawah dongkol juga salenro diteangan ti ku salaki misok geger eueuh susu pamajikan ai sugan teh leungit ari pete nyumput mah elek dikenyot kalah nyelap mah huntu kan beh bapak hitung-hitung ada harga seurat kalau naon bogohkeun anak tuh eueuh geuning kunaon cenah Bu Haji cinta teu lila urangnya cinta teu awet hampura eueuh biasana cinta mah sokeuna ku seet lain setan manya cinta di dahar setan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eueuh abdi mah sarua jeung ibi nu beh dieu. Ibi milih doa, ieu eueuh milih duit, abdi ge sarua milih duit di dieu teh kapan D U I T huruf D huruf U huruf I huruf T disingkat jadi duit singkatan D na doa U na usaha I na iman T na takwa
lain akal centeng milih duit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Benar? Oh lah, apalah digeran salaki loba duit cek ningkah sare teh ngadangkap jiga bakakak. Dibere duit 5.000 manangkub jiga kuuk sebalona. Kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari. Duit. So, bantuan. Anu orang tong gawe unggul ka kunaon teh maka ngarep lu we udud. Ari orang itu barang aja duit. Nu teu nyorak balik ngeburut sih. Jawab duit nangungkul. Para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun duit. Para pendidik pegawai negeri ngarurus budak hayangeun duit. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun duit. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan duit. Neangan belut aja sawah buki. Kampura aja duit DUIT, duit singkatan doa usaha iman tak kedah. Ibu orang ngadua ke Allah merupakan satu ungkapan betapa manusia ini sangat lemah. Diberi halodo panjang ku Allah, eueuh jelema nu mampu bisa nyieun cai, aya oge nu bisa nyieun hujan tapi kudu pake biaya gede. Jalma nu tara daek ngadua cek Allah ibu disebutna jelema sombong. Hampura abdi rek nanya aya di dia nu beunghar sombong. Aya di dia nu beunghar koret. Nu geus jadi haji koret. Aya. Iya nu nemalkan nu ngadongdolekan harta batur sia. Ieu ceuk naon sih jelema menikat sombong ku dunia ku harta. Cek tadi ge dunia di dunia mah sementara. Geus maot dunia ditinggal. Mata investasikan dari ayeuna. Investasi yang paling berharga bukan di logam mulia, bukan di intan emas dan permata, bukan di sawalga. Investasi nu berharga abadi sampaikan ke akhirat. Ngocot ganjaran ka ibu jeung ka bapak hanya amal sodakoh jari. Bu tingali gerak di dia teh obat nu beunghar. Cek musola benih geus ngoeh kitu. Nah, atuh ece teh benih mau mikir. Sok daripada ece boga ieu duit dipakeun imah bari imah geus boga. Ceuleuh ece lamun geus aya panjang umur nyieun imah dinikmati. Palebah kumaha lamun ece ponok umur imah geus tamat ku salaki dipake bulan madu jeung pamajikan anu anyar. Nyeri hate ece mending boga duit korbankeun sedekah. Boga kongkorong teh eta. Bohong tadi mah diamaikeun sia ayeuna dikajokeun. Yo, ceuk ditinggalkeun mau teh yuk meuni keneh udar tah pangmeulikeun cet yang ieu masjid. Siap? Tuh, udah ditanya gitu mah. Ari maot hayang mawa amal, ari sedekah hantu si ucu mah. Yo, oca di musola teh aya ganjaran 27 derajat. Hampura ayeuna urang halal bihalal. Ieu pangajian kamari sabulan didegeskeun ku Allah di bulan naon, Bu? Bulan premium, perek makan dan minum. Bulan Ramadan teh ya. Bulan talit perut terasa melilit. Benar? Di bulan premium perek makan dan minum talit perut terasa melilit. Tapi alhamdulillah orang kamal mampu, air aja tidak mampu meninggalkan sholat. Apa itu sholat? Sholat tetap lancar, alhamdulillah. Dengan perek makan dan minum talit perut terasa melilit, sholat tetap lancar. Orang kamal bisa meningkatkan kualitas pratama. Apa itu pratama? Pertaubatan yang maksimal. Di mana harus ibu sholat berjamaah di mas? Mapai jalan sok sing tarik kan terus itu mesin arudun. Mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid
Set abdi ge hese jeung utara ka masjid bajorna teh kalemur. Kita tadi keur nguruskeun masjid, mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid. Teu karasa capek na sabab aya pamaksudan. Hampura eceu lamun urang boga pamaksudan yakin moal bisa aya nu ngahalangan pamuda. Eceu boga kabogo. Tong dioprek. Aduh kabogo acan. Acan. Jomblo berarti. Yakin eceu kuboga tujuan ku aya rasa cinta. Calon di pamajikanan jauh kabogo urang jauh. Oh, udah berani dijugjug. Jauh dijugjug. Angga diteang kajen mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur tujuan eceu karena aya mawar bodas moal bisa aya nu ngahalangan sarua bapak ge lamun bapak ayeuna jeung akang geus tujuan hayang menang derajat tujuan hayang barokah rumah tangga yakin moal mampu ninggalkeun salat berjamaah kajen teuing hujan kajen teuing leueur dicare ku pamajikan Pak tong ka masjid penting ayeuna mah hujan kapan aya payung ini salaki make naon Pak tong ka masjid make payung oge da leueur boga tongkat boga ieu mawa ieu teu ini ka masjid tong ka masjid bapak leueur jaba ayeuna boga ieu oge poek da boga aya baterai eueuh batuan kajeun aya rokra aya kalari dipake obor ini ka mana ceu kebeunang dicarang geus boga tujuan malah salaki sanajan ayeuna eceu nyaram tapi lamun salaki euneut nu nyaram eceu ka masjid boga barokah komo lamun nitah subhanallah sok balikan deui mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa capek na sabab aya pamaksudan hujan angin daredar gelap ukur payung nu ngiungan najan poek bari leueur teu paduli kajen nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 derajatna ganjaran tinu kawasa eta mah jreng-jreng nu bade ditu wur bari teu macalonkeun 1000 acan oma ulah diakhirkeun naon nu ulah diakhirkeun teh naon oma ulah ditinggalkeun naon sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinokanan neraka nu karandapan naudzubillah kimin makana salaki eceu jurungkeun ka masjid lamun leueur mawa itek lamun poek bakal baterai lamun hujan make kompak maksakeun ini ka masjid bareng maksakeun ini ka masjid salaki mumpung cager kudet ini ka masjid boro-boro nu cager kudu ka masjid eceu sanajan salaki gering sing daekeun ini ka masjid ka dokter gering mah lain semuanya salaki gering rek digogotong ka masjid eceu bawa ka dokter ka rumah sakit. Allah jelema loba nu sombong kalau ku dunia ku harta ingat aja apa yang mesti kita sombongkan jelema nu taredek ngadua kalau disebut sombong kalau fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai pek rek sombong mah tapi cek Allah kabur jung init di daerah kakawasaan Allah diusir eceu di alam dunia ieu teangan tempat anu lain diciptakeun ku Allah sedengkeun alam dunia semua ciptaan Gusti makana kudu ngadua sok bareng doana robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu reka mana si Bapak Bali sing dipegat juri sing salamet atuh sing hasil atuh da duka
ting loba teh kita jemaat yang menikah riweuh abdi manehna lagi ece jurig aya jelema loba. Ieu kieu di kamalmanya ari jelema makan lamun ngaji teh kieu ngariung teh deukeut dinu caraang ari jurig mah dinu. Aya dari harapan tangkal buah ece. Cicing dinu poek berarti eta teh ngaranna nyumput lain jurig astagfirullah. Kesopan maknya jurig ditiung si Oce maknya jurig udud subhanallah Oce sok hiji dek madu dua ukna usah jelema sombong kalau tara rek ngadu ama palingan cek orang Eropa ibu if you can accept the system and live in the domain of Allah this is impossible to call off from his domain the domain outside at least the domain is not existent ka arti itu akur abdi gitu jadi eta ge sakitu-kituna eceuk meunang ngapalkeun paranti pidato lumayan piduiteun tidak mahal atuh hayang bisa bahasa Inggris teh eceuk mata eceuk mah da urang kamal mah sarua urang berbes mah nya alasar euy huy bu huy kang huy ye kitu komo lamun bahasa Inggris asa moal bisa teh diajar cenah man arab logatain kana hayat dan hayat lain jalma nu hafal dua bahasa itu kaya hidup di dua dunia sok ibu diajar sing bisa bahasa Cina apa bahasa Cina apa bahasa Cina na isuk-isuk di cang siang eta bahasa Cina na isuk-isuk balik hendai bahasa Cina na isuk-isuk teh naon cenah cang siang lamun rada beurang carang cangtihan tukang digawe cangcing ceng tong liar cing cangcang huntu ompong tong tuang cangkang muncang lamun mencret tong tuang oseng kangkung eta bahasa Cina cek atuh dah jadi jelema teh tong jadi jelema bodoh kudu jadi jelema pinter cek ari jadi jelema bodoh masuk riweuh jeung sok ngariweuhkeun batur sok geura ece dinasibkeun ku Allah ka Mekah bahasa urang kamal mah urang payu agar we balanya di kudu bahasa Arab ulah jika babaturan jemaah abdi hayang meuli kormat apa bahasa Arab ari jelema bodoh ngan pede cek gaya mendekat ke gerowan kalau dagang kormat teh nyebutna ge Muhammad nunjuk kana kormat usoli ku abi dicirek naon si abi usoli oh cenah meuli kormat geuning usoli atuh celakeun bae da cenah bahasa Arab ieu salat oge usoli teh ari inges itu dagang korma ngahulung geuning cenah di Indonesia mah usoli teh korma oh meureun maksudna meuli korma urang Arab ge ngartieun ca bahasa Indonesia saeutik-eutikeun nanya deui eta ka jemaah abdi Indonesia kam kilo aya kilona eta inget jemaah abdi urang pangandaran ngarang tadi eti ai cek beti teh oh meureun sabaraha kilo guru teh deui nunjuk deui kana korma salah sarokaatin edan meuli korma 3 rakaat atuh dagang korma nepak tarang ye riut kumaha ngaladanganana meuli korma 3 rakaat oh meureun maksudna 3 kilo aloh ngawadahan eta dagang korma teh kana kerese korma 3 kilo disimpan dina luhureun kiloan kilo duduk teh ari geus ayeuna ece korma disimpan kita jarum kiloan teh kan tadina lempeng jadi mengkol karena ada beban korma 3 kilo berat eta bi eti protes deui hayang ngalempengkeun deui jarum kiloan pedah mengkol nya wajar da beratun eta kan udah bang korma ngagorok nunjuk kana jarum kiloan mustaqbilal kiblah atuh dagang korma ulah cangkeng nyarekan ka bi eti Indonesia agamamu lillahi ta'ala Allahu akbar tulus tak kasea aja balik kurma gara-gara bodoh mata kurang ulah jadi jalma sok sing baik ngadu aku usaha nu kadua urang teh teh usaha ieu teh naon usaha diuk di hayang salamet dunia ieu teh halal bihalal luar biasa ieu riungan teh sangat dimuliakeun ku Allah firman Allah jelas ibu dina riungan ieu aya la khairu fi kasirin saur Allah teu aya deui riungan nu hade amaro bi ma'ruf amaro bi shadaqah islahin bainan nas amaro bi shadaqah hiji lamun dina riungan aya shadaqah tah geuning bapak geus dibere subuh entong diangurkeun sok leueut eta teh ku panitia ece geus dibere berkatnya eta
setan nak rezeki deung. Dina tuh cari cing lain baralik geus dibere berkat mah. Tuh nurutan barudak tadi ruas abdi maco. Uluh ieu geus penting teuing pengajian meureun geus bubar. Da aya barudak baralik. Meni atok meureunnya dibere berkat ku panitia eta budak meni sosolawatan amplop jeung abdi. Sallallahu ala Muhammad balikna meunang barokah. Hanjakal guni sabuti merenang di leg-leg ustad. Allah ya Rabbi, usaha aja hayang bagja dunia akhirat investasi ku sodaqoh kudu amal ilmu anu mangfaat tilu anak soleh aya di dieu ayeuna aja barudak di dieu seuleudeuh. Ibu boga budak lagu hoyong budak soleh sok tah asupkeun ka masjid sina salat sina ngaji ibu sok aya di dieu pangaosan jang budak. Madrasah dinia aya TK PAUD pasantren aya budak ibu nu di pasantren ayeuna alhamdulillah aya budak ibu nu ayeuna masih di SD tung teh atuh sina balik da peuting ayeuna teh atuh jawabna teh udah salah cenah mah abi mah nanya aya budak ibu nu ayeuna masih di SD cek ibu aya teang kabayang atuh oce boga budak soleh mah ladang di pengajian ladang ku ibu di kamadrasakeun bisa maca Al-Qur'an saurkan jeung Nabi hubbillah anak didik sina cinta ka Allah ku usaha oce budak hayang soleh hubbin nabikum didik sina cinta ka Nabi usaha oce budak hayang soleh berguna jeung indung bapa hubbil Qur'an didik budak sina cinta Al-Qur'an sok nu nganterkeun bab jadi akhirat teh lain batur ceuk anak anu sok kabayang geus boga budak tilu jiga tatangga abdi teu rada ngaranna mah putut budakna teh tatangga abdi ngaran budakna teh si Jaja lanceukna teh nu kadua si Lili nu katilu si Keken jadi lamun bapana ngageruan teh Jali Ken datang anak TKB kan Jaja Lili Keken bapana rek maot keur sakarat ku si Jaja ku si Lili ku si Keken dianterkeun anak soleh kumaha ibu pedal mang kodir teh pan bapana mang kodir ngaranna eueuh kaboga dunyana teu sabaraha belaan anu hutang budakna kabeh di pasantrenkeun si goreng emutan mang kodir nu jadi indung jeung nu jadi bapa hayang maot dianterkeun ku anak anu sok cita-cita bapana cita-cita mang kodir kalaksanakeun ibu jadi buah jadi hasil mang kodir keur engkak-engkakan sakarat rojol si Jaja dek dikencaeun mang kodir bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim tepikeun ka parat ku si Jaja dibaca rojol si Lili gek dikatuhun bapana tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir rojol si Keken anu bungsu disangkek mastaka mang kodir dilakukeun ku budak anu bungsu bapak tuturkeun ieu kalimat talqin dituturkeun ku abdi diucapkeun ku abdi la ilaha illallah dituturkeun ku bapa anu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapana bagja maut ninggalkeun dunia tenang dan diantarkeun ku anak anu sok para pemuda tong gengsi ngaji. Yuh, da kahadian indung bapak teh moal bisa dipulang tarima dibalas jasa. Iwati banggana indung mah dibalas jasa ku anak teh ku akhlak anu alus. Bener Bu? Boga budak kecil nyeri hati kurang didikan mah. Buku di boroman, aya di boroman di dieu. Di konengan aya. Isuk mah jahean. Luhur kecil lamun daek salat daek ngaji di boroman teh teu naon da teu neraka ieu ceu. Nanti mah gerak di boroman bahasa anjing. Anjing, lumun ditato di udah selang leweh ayeuna jajan cilok gerak minuman keras whisky brandy mention KTA KTI topi miring ingat para pemuda yang namanya minuman keras tong goro-goro loba saeutik ge anger hukumna narkoba no balikan deui narkoba no bala-bala yes bala-bala mah mending keneh weur bala-bala daripada weur narkoba. Weur narkoba masuk ke penjara, weur bala-bala mah paling mencret. Balikan deui narkoba no bala-bala yes awas teu milu wae sia kalau ieu dipelongkeun wae kuno pompet eceun sudah nyarompong nyalalепet ieu balikan deui narkoba no bala-bala yes oplosan no kokosan yes tawuran no ta'aruf yes jablay no janda yes tuh nema janda mah sia kitu tilu plek oge jurig nemel yes
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh, ibu ieu usaha urang panitia keur usaha kikian teh hayang baranja dunia akhirat urang keur usaha kieu teh hayang ningalikeun ka mabruran ibadah puasa urang da mabrur jeung makbulna ibadah puasa nu bener-bener urang bisa ningkatkeun iman jeung takwa. Sok tidak ada yang mesti kita sombongkan dunia lah ditinggalkeun aja hanya satu akidah nu bakal nyalametkeun iman urang jeung takwa urang la ilaha illallah Muhammadur Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budak rungsing budak acan bobo cerik wae eyong-eyong ku cetela ilah nerapkeun akidah nerapkeun keimanan ka budak ulah imah budak teu daek rungsing naon teu daek peureuh rungsing wae dikepluk-kepluk bujur teh ku bapakna ping 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 pong 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 ibu masak emping bapak main pingpong terepeh wae ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak di Hongkong ulah kitu ka budak mah ceu sarwana ge inungna teh kitu pak zaman ayeuna mah pamajikan teh budak ceurik wae dibawa masak ka dapur kantos eta inungna bari ngais tempe ngagoreng budak oh dibalik ngais budak ngagoreng satu-satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru cek salakina teh di tengah imah priki diu ulah kitu aja ku sholawat sok budak cerik be ka dieu bagur sok bapak dipepene cek bapana teh ya Robibil Mustafa Sidana wa birlana ya wasi'al karami itu daek we peureuh budak teh curik we ngear wae ganti ku ieu-na beuh ka dieu tupa bisi budak ayeuna terepeh wae mah kumamahna dipepene Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim budak cerik keneh wae sugan atuh ku ayat Al-Qur'an marepeh wa samsi wa duhaha wal qamari idza talaha bukitari wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla terepeh keneh idza waqa'atil waqi'ah terepeh keneh teke budak panol teh balah oh katulah aja mah budak aya soleh budak yang pinter ayeuna mah diobat teu pararuguh nanamkeun pendidikan ka budak teh aja salah budak tos dimandian budak tos dibedakan teh oh diciuman ku indungna teh oh sok cing tiblak bobonya cunya ucut teh meni geulis-geulis teuing anak cak ieu inung gelo nya anak sorangan teh di aku atuh kapan anak ojalin eta teh ning disebut anak saha sok aya nu kitu aya stres teh irung teh budak diciuman anak tah ieu oh cuk meni golis-golis teuing cilatu sok cing bobot tiblaknya anak cak budak tina sare disebut anak cak budak nage teu daekeun sare kalah molotot lah budak teh atuh leuceuh penasaran nak kuring anak saha tuh manya kuring bijil tina liang bedug cek budak ulah kitu cek kubur ka budak masuk hubillah ku sifat wajib di Allah wujud kidang bako sifat wajib di Rasul dalam ami budak cinta ka Rasul sidik amanah hubil Quran ami budak cinta kana Al-Quran sok waca ayeuna contohan baca surah Yasin baca surah Tabarok baca surah Waqiah bari mepene budak ulah kana apa ieu sarwana bapana oge sono balik nyaba meureun 3 bulan teu balik di Jakarta usaha lu di Jakarta teh mau oleh dina kardus datang ka imah budak na moro-moro nalawang pantau ayah puyang bawa adus ayah pulang bawa kardus bapana teh atuh 3 bulan ieu sono teu panggih jeung budak ai pas budak geus bisa ngobrol moro-moro ayah puyang bawa adus bapana teh nunjuk anak tah iya lah budakna teh gak bisa nemat anak sia amit tong kitu bahasa ka budak masuk mun arek bahasa eta aja ulah ka budak tah euceuk ka salaki bapak ka bojo ka pamajikan lamun keur paseak pake bahasa eta
abdi mah geus ngalaman eta teh cek guru sok pake bahasa eta lamun keur pasea jeung salaki kamari abdi balik ngaji tah ingat teh di daerah Bantar Kawung kene. Nah masih kene kabupaten Brebes salaki datang ka imah Camedun teu menang ditanya abdi uruk salam assalamualaikum teu nemalaan assalamualaikum tuh nemalan sampeurkeun kunaon teh teu ngajawab hoyong ku kari suet mung teh pucuk teh hayang naon atuh nenek mung apa teh ku dibebenyokeun atuh teu hade kunaon atuh teh si goreng salaki teh hampir pokona abdi pasea harita jadi diambang perceraian menang 2 poe tapi akur-akur si goreng salaki bae teh ibu geus goreng sangkaan salaki abdi lain balik ngaji abdi balik kulin gara-gara nama teh Pak Ustaz Syuhada peda abdi balik teu mawa berkat teu mawa bawang kitu. Wah cenah mama bohong cenah ngaji teh berapa semuanya cenah bagasi kosong misalnya sok pinu ku bawang cenah kuno kasin kana teuing dong esuk usul ka panitia teu percaya yang ka ulin mata kampura Pak Ustaz Syuhada abdi menyeri hati tapi keun kaina teh cager-cager daripada balik ti dia kudu pasti ada jeung salaki mending rimuh jair jeung Pak Ustaz Syuhada lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ku abdi mah teh hayang cager salaki dipangminyokeun kopi we dina gelas make cai panas asongkeun ku abdi ka salaki nu keur manyun sangkeun ci kopi bari ngasongkeun teh salaki diogok ku abdi cek abdi anak cah iya oeng anyun eta mah nyawe aja spontan langsung abdi rek dicabok ku salaki ngan abdi kaburu lompat keluar sugan moal mudag dibudak ku salaki keluar tapi kan karok abdi morosot katinjak mata aja lamun salaki jam 22 bener ci kopi hideung kumaha salaki na hideung mah sok bae ngasongkeun ci kopi teh salaki jam 22 asongkeun ogok ku aja anak cah iya oeng hideung pasti disetrum tak ku salaki. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aja kumpul ya urang keur usaha mata kampura ieu pangajian ieu riungan teh subhanallah luar biasa mulia sabab aya sedekah 2 amar bil ma'ruf aya pangajian bukti ayeuna keur ngaji sawe nu angkat kana pangajian ibu sanajan ku panitia teu dibere berkat sanajan bapak teu kabagean ayeuna hadiah di panitia tapi Allah nu mere penghargaan naon nu dibikeun ku Allah keur jalma nu berangkat kana pangajian jalan ka surga. Subhanallah. Kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Paliwetan kamana mah ibi jalan ka surga ka dieu mah ala abah ka pangajian kompak ka pangajian tuk tuh nyamung karena teh eling wah iya abdi mah teh ditanya buut jereng aja abdi mah sebatas tuk paduli teh nyebut jereng oge nganten areuna aya tuluk eueuh naonan eueuh jereng teh areuna aya jereng eueuh naonan mata ka teh singarti ari tuluk jeung jereng teh setelan tuluk tepat jereng igel Allah teh sok nepak yang jereng igelan kurang cek Allah tuluk Allah minta salat jereng laksanakeun sok tuluk Allah minta ngaji jereng laksanakeun tah ieu ku salat ku ngaji urang sejak usaha nyuhunkeun doa ka Allah hoyong barangja dunia akhirat aya pangosan tilu islahin bainana sina ieu riungan aya silaturahmi barokah silaturahmi khusus ke panitia khusus ke urang sadaya umum ke masyarakat urang anu aya di desa naon teh desa Kamal mudah-mudahan berkah silaturahmi saur Kangjeng Nabi hiji bakal panjang umur 2 bakal dekat rezeki hasil tina pangajian barokah eueuh sing panjang umur eueuh jeung akang sing babari milik rezeki usaha sing dihasilkeun sing dilancarkeun bari barokah dunia akhir. Ingat ibu tong eureun sedekah tong korek kana barang bere komo jang agama ibu boga duit 10.000 dikorbankeun ku tong waka amin amal heula eueuh sok geus sedekah kakarek amin eta sedekah sing jadi dangdanan sing jadi tabungan di akhirat yuk eueuh sok korbankeun harta tenaga sakumaha wae saikhlasna nu penting ridho eueuh sing jadi tabungan di
akhirat sing kapenat yuk sok saha petugas sorbana gelarkeun sorbana ieu demi pembangunan demi sarana agama nu aya di ieu tempat urang sambil mau sholawat sasarengan kade tong wakat sengkat tong wakabubar ieu pengajian can dipungkas ku doa sok gelarkeun sorbana entong ku nyalira ku seueuran ami tereh rapi Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik salatullah salam sadayana ala toha rasulillah salatullah sambil mau sholawat bari sodako kena hartana insyaallah ku sholawat bakal kegi syafaat ku sodako bakal tambih-tambih barokah rezeki tawassalna bibis illah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aqlil badariya Allah sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tarikan ilahi ummah minal afati wa ni'mah wa min hami wa min ummah bi ahlil badariya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sholawat sifat Allahumma sholli ala sahanu teu darama moga-moga penyakit naku Allah diangkat deh digentos deku sehat bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sawihandai Allahumma sholli semangat semuanya Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sakitu kapihatur kirang langkung hapunten sadaya atur nuhun ka panitia ka pa ustaz syuhada para ulama para kiai nu aya di lembur mudah-mudahan sing paranyang yuswa berkah yuswa pupuh lembur papayung masyarakat Bapak RT Bapak RW Bapak Kepala Desa Kamal aya Bapak Kuhuna bilih ayah di atas nami reng-rengan aparat desa mudah-mudahan ieu lembur ieu desa urang ieu lembur urang sing langkung berkah oke aya Pak RT mah aya Pak RT Pak RW aya Pak RW alhamdulillah para ulama para jengan pupuh masyarakat tik atas nami abdi secara pribadi ngahaturkeun nuhun kasadayana oke ka para pamuda karang taruna kumpulkeun hakikatna ayeuna si dikumpulkeun ku Allah urang sararea jaga tepikeun ka surga Cipeujuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulang upat kaawanan buah kaliki peser di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an aminan kurang kompak tadi mun arek ke lain ayeuna
buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun mata sholawatan. Buah kaliki mesera di parapatan mun paha ustad syuhada ngaku cinta ka abdi sing daekna berkatan. Amin atuh. Hatur nuhun atas dukungan semuanya. Bagus nami syuhada. Jadi maut lagi tetap syuhada mah syuhada. Aja kaya maut syuhada. Sahid atuh. Jadi lamun aja yang mau sahid, mudah-mudahan aja tah lamun maut aja nuju ngajuru ngalahirkeun terus maut eta teh disebutna maut sahid maut syuhada. Beda jeung bapak lamun maut ke udud lain maut syuhada nu kitu mah mautna syuhad mah. Buah kaliki misal di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagarupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan lain kahayang dipanjangan waktu geus teu nyukupan keuna ku bahasa sikabayan meuli dina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab lapar si itu nu ngajawab ibu can lahar terus ari di dieu dahatna lamun lapar ibu sok ngahuapkeun sampel ngahuapkeun beas sangu kejo lain beas lain ngan pada eta sangu eta kejo nu di dahar ku urang asalna tadina tina piring nu lain tina beas manya nyamotan remeh tina beas tina piring osok aja dahar dina piring ulah sia mun alus mah dahar teh dina kursi dina karpet atau mana dahar dina piring eta bujur sakitu badag rek engcer dina piring ari kejo dibalatakeun na kursi amit makanan pokok di urang di dieu di Kamal jeung di Parigi di Pangandaran sarua makanan pokona sangu kejo jadi dia Makassar kejo ngan di Madura mah beda cek makanan pokok di Madura mah lain sangu tapi jagong Bu? Kompak gerak makanan pokok di Madura naon? Jagong. Ada japati? Manuk, japati betul. Memang saurang bener. Mana japati jagong? Ya jagong haliber. Di Maluku geus beda deui cek makanan pokok di Maluku lain sangu lain jagong tapi sagu. Naon Bu? Sok gerak kompak. Di Madura makanan pokokna jagong. Di Maluku mah sagu makanan pokokna teh ari urang mah naon jelema urang mah lain sangki urang mah jelema ieu nu make baju ungu teh remeh geuninnya udah geus ngaku sangu si eta mah kongkolongok ari nu kitu naon Bu sora eta mah lain hayam bau hayam nu ngaliwat bari kongkolongok ayeuna teh eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi astagfirullah tobat sia dorangna kamu balik nyebut hayam mana aya hayam bitiung sia cok bae abdi mah teu nyeri hati ieu cok yuk urang sing daek ngadoa amin teu asup jelema sombong urang sing kudu daek usaha dari jelema hayang salamet mah kudu daek usaha jelema hayang sukses kudu daek usaha jelema teu daek usaha mah sarua jeung melak meureun dina tanah sugan dicabur ku labun nu melakna manawi buahna teh cadu lamun teu buah panginten tilu iman tingkatkeun takwa urang tingkatkeun di mana yuk nu alus ningkatkeun iman jeung takwa ku salat berjamaah di masjid hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.